Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Atuh Kang Ius ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana dulur nu satya manco mugi acing janten panglilipur kana kalebu pangbeberah kana mana atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana ngaran kuring teh Jakalana Lodaya. Eta oge ngaran teh pamereti Eyang Jangkung. Sugan teh teu wawuh ka Eyang Jangkung abah teh. Ih, lain wawuh deui. Da sobat menok atuh jeung abah ge. Ceuk paribasana mah geus sakokoh saingum baheula de keur ngora teh. Jeung abah hidup teh. Haretina meureun ujang teh Jang Jakalana Lodaya teh wadalan di wewengkon Garut nya meureunan kitu. Apanan urang Garut Ki Jangkung oge. Kumaha ayeuna sehat geus puluhan taun teu kajitu-jitu abah nya. Oh, alhamdulillah jag-jag keneh yang Jangkung mah. Nya pisan kuring teh ti Garut bah. Atuh sakali deui Eyang Jangkung teh akit digigir kuring alias lanceukna aki kuring. Oh gitunya, jangan deh. Lain atuh ayeuna rek ka mana? Kumaha atuh mun mending milu we ka abah. Dalalega di mah abah ge mah kurang dar, kurang udud dengan abah mah jang. Nyaan lain ukur omong kosong abah mah. Bah Jaoy ngajakan ka Jakalana Lodaya sangkan daek gabung jeung manehna. Kalabah nuhun pisan kana pangakuna, tapi sigana ayeuna kuring rek neruskeun di lalampahan pikeun neangan lawan jawara-jawara nu ilmu pangabisana kawilang luhur. Hitung-hitung mecak ilmu we lain rek pamer atawa sombong. Kayak atawa iraha deui oge pasti kuring bakal maluruh deui ieu Si Gobang. Tapi pikeun ayeuna mah jigana kuring teu rek neangan jawara-jawara nu lainna anu sakirana kasaktena saluhureun Si Gobang. Kitu tah bah. Jakalodaya negerakeun kapengkuhan niatna. Nyatena naon atuh ari geus kitu pateka dan hidup mah ujang. Satajina we abah ngajak sote bisi teu boga jug-jugeun. Tapi dari geus kitu panian tanana mah abah oge mah bisa mah geus ya. Padahal hadena ari sapeuting ayeuna mah milu heula we katen abah. Da abah ge rek balik heula ka lembur poe ieu mah. Kajen isuk-isuk ini tambareng di mah jeung abah. Kumaha?
Mbah Jaweng bangun anu maksa nyari tanah deh. Atuh sakedapan si Jakalana lodaya terjadi ngahuleng. Tapi sanggeus dipikir-pikir memang aya hadena deui mun sapeuting wae mah milu monok di imahna Mbah Jaweng. Sakalian hayang cacarita anu leuwih jero ngeunaan jawara-jawara anu aya di sabudeureun eta tempat. Nya tuh bah, ari kitu onaman kuring rek ngilu we ka Abah. Rek milu monok teu Abah sakalian hayang ngobrol anu leuwih daria engke di ditu. Tagi tu atuh. Awas jeung sawae apanan Jang Jaka deh murid tunggalna Ki Jangkung Lin. Haradina sarua we jeung murid Abah. Tapi lain ngandung harti Abah nganggap saanapeun kana ilmu Ujang Jaka. Paralun teuing teu pisan-pisan Jang Jakalana lodaya. Teu naon Bah. Kuring oge teu rumasa luhur ilmu. Komo kudu camplak ka kolot mah. Oge hampura ka murid Abah nu duaan panginteunya teh. Ka sahana mina teh Bah? Si Bohim jeung Ki Darga ada teh mun. Hampura we Mang Bohim Mang Darga tadi kuring geus lancang ka amang duaan. Teu naon dihampunten pisan atuh. Nya ku kuring dihampura. Kalawan sungsong leungeun patarema atuh geus kitu mah Dulur Barani bral weh Mbah Jaweng jeung 2 urang baladna ditambah ku Jakalana lodaya ngabring laleumpang ninggalkeun eta patempatan rek ngajugjug ka Pasir Hunyur. Lembur panyicinganana Mbah Jaweng katut balad-baladna. Kalawan sajajalan teh ngobrol ngeunaan kumaha kaayaanana Mbah Jangkung. Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya anu satia di mana bae ayana. Cag heula kaayaanana Mbah Jaweng jeung si Jakalana lodaya si Bohim miwah Ki Darga. Ayeuna urang caturkeun kumaha kaayaanana si Gobang alias Rakaseta anu harita waktu keur patutunggalan jeung si Jakalana lodaya teh jirimna ngiles tina panempona panon si Jakalana lodaya miwah anu aya nyaksian Mbah Jaweng Ki Darga jeung si Bohim. Caturkeun di hiji tempat anu mana ieu tempat teh ayana di paleuweungan ngan aya nu aneh kajida. Didinya eueuh angin-angin acan atuh. Malahan sora sato leuweung nu biasana pantesna kaayaan di leuweung kitu mah moal teu recet ku sato-sato. Tapi ieu mah pohara jemplingna estuning ciga eueuh satona naon we di eta tempat teh. Nyatana di eta leuweung teh. Nya kadinya pisan ieu Rakaseta pinahna teh waktu ngilesna keur adu hareupan jeung si Jakalana lodaya teh. Di mana ieu aing? Aya di leuweung naon ieu teh? Jeung menikeun ka asa jempling kieu. Eueuh sora angin, eueuh sora sato. Ceuk Rakaseta, laju manehna malik gebeg teh atuh. Rakaseta alias si Gobang teh ngagebeg meh ngajaul ka tukang sababaraha lengkah undur-unduran. Nempo aya hiji oray nu kacida badagna. Letahna ngelel, panona hurung, huntuna paranjang jeung rangeteng deui. Pok eta makhluk teh nyarita. Raden, tong kaget Raden. Ieu teh wujud kaula nu aslina. Kula teh Paman Patih Ranggawelang.
bisa ngomong. Gening Kipati teh. Aduh, Kipati Nagawulang. Ih, geningan wujud salira teh anu asli nama jigah kieu nya pikasieun. Badag gitu geningan eta awake ya Allah. Cobi ngarah kuring teu reuas jeung kuring teu sieun. Ngawujudkeun anu biasa wae ka diri kuring nu sigah makhluk manusia umumna. Cek Raka Seta. Rada tetagaena mah hatena mah. Si horeng si mana horeng eta orang nu badag teh. Aya di hareupeunana. Nyatana Kipati Nagawulang. Sumangga Raden. Cenah cek eta orang laju jirim nu sayaktina ngiles. Jangelek jadi hiji tangtungan lalaki anu gagah, lalaki anu make mahkota, make papakean kerajaan, kumaha we pantesna hiji patih di hiji kerajaan. Anu ngabedakeunana teh waktu kertepung jeung Raka Seta di alam manusia mah wujudna teh nyatana sisitan pikasieun ari ieu mah teu katempo sisitan di malahan asa leuwih kasep, leuwih berseka, leuwih bersih. Ngananger we katempo dina letahna mah nyatana nyagak yen hiji bukti ieu patih teh di golongan bangsa oray. Hapunten Raden, kumaha muntos kieu? Tah, kitu tapi asa leuwih kasep geuning Kipati teh. Tiasa wae Raden mah. Ari kuring teh keur di mana ieu teh? Menikeun ka ieu leuweung teh asa simpe-simpe teuing. Kieu Raden. Salila Raden teh ngahaja di canak ka nagara atawa ka alam kuring. Tah ieu teh nyatana aya di palebah kiduleun karaton atawa kerajaan Nagawulang uling. Oh, kitunya. Sumuhun Raden. Hapunten anu kasuhun. Hampura anu kaseja. Wirehing waktos Raden keur patutunggalan jeung hiji jawara anu ngaran Jakalana Silodaya teh. Paman Bati rumaos kumawantun ngiring isi kibung kanu keur patutunggalan nyatana salira Raden. Sanes kunanaon Paman Pati teh ngarasa melang tur hariwang birih Raden. Bilih Raden bobor karahayuan ku eta manusia anu ngagempa karang pecut lodaya bodas. Sabab eta pecut teh asalna sami di alam kajinan di kerajaan siluman lodaya. Kitu ceuk Kipati negrakeun kasalampangna ka Raka Seta. Oh, kitunya nyatana naon Kipati? Puguh kuring ge nganuhunkeun pisan ka Kipati. Sanajan harita teh kuring can ngarasa eleh. Nganda memang lamun dituluykeun oge ieu baratna mah ngarebutkeun pagisan kosong. Jadi teu aya hiji kajadian anu teu dipikahayang Kipati. Leres pisan Raden. Tapi sanes mung sakadar kitu bae. Saleresna Paman Pati teh aya alasan nyanak Raden kana ieu pertempatan teh. Nu teu aya sanes Pati teh bade masian wartos ka Raden. Wirehing dina sataun teh aya dinten anu apes pikeun eta pakarang Gobang Nagawulang teh. Nyatana dina dinten Salasa tadi kararesan Salasa patina pusaka Gobang Nagawulang. Sing sawae nu nyepeng eta gobang pasti moal aya dina kadigjayaan. Kitu tah Raden. Ceuk Kipati Nagawulang ngajelaskeun. Oh, kitunya. Paingan atuh. Ari kitu mah asa beda we karasana tadi teh. Terus kudu kumaha atuh ayeuna kuring? Piraku kudu cicing wae di dieu. Asa beda tempatna ge teu bartaheun kieu. Hawana ge aneh. Tangtos Raden. Ayeuna mah Kipati mung bade masian wartos teh kitu hunggu. Ngan mudah-mudahan Raden dina ieu petempatan kengeng pangalaman anu sae. Mangga lajengkeun mapah kapalih ditutuh, kapalih kaler. Mudah-mudahan aya milikna Raden
Kitu cenah cek ieu Kipati Naga Welang lagu jirimna ngiles di hareupeun Rakaseta. Tah ka mana cenah Kipati teh? Tapi tenang naon, nuhun Kipati. Naon cenah maksudna bisa pimilikeun kuring di belah kaler teh? Cingan lah, sanuy nyaho boga pengalaman ya di alam ieu ya. Alam jin sigana mah. Jeung Rakaseta alias si Gobang ngagereneng sabada merhatikeun sakurilingeunana antuk nama leos we. Manehna teu leumpang muru kanu ditujukeun ku Kipati teh ya. Mapai-mapai jang jalaneun anu rarembet ku kakayon leumpangna estu nyalase pisan bari teu lepas tina kawaspadaan. Dulur Barani kurang leuwih aya kana sajamna manehna terus leumpang. Nu akhirna brus we asup ka hiji lemur leutik. Imah-imahna moal aya 10 suhunan mah. Coba patarenggang deui jarak ti hiji imah ka imah sajana teh. Lelegana mah buruan jeung tegalan anu masih keneh ngajejemrung ku jujukutan jeung rajegna tatangkalan. Aya lemur geuning. Embur naon ieu teh ngaranna nya? Menitiseun kieu teu katempo aya jalma saurang-urang acan deh. Jeung sigan teh waranian tempat jiga kieu dipake panyicingan. Kumaha lamun aya maung atawa sato-sato nu lainna? Lemur di tengah leuweung kieu nya. Tapi ketangna tadi geuh sora sato-sato deui. Cenah cek gerenengna sabot keur jongjon bari nitenan eta lembur teu kanyahoan ti mana datangna nyaho-nyaho di hareupeunna geus aya 2 urang jalma. Lalaki tengah tuwu jeung anu sapantaran jeung manehna ngajarga bari nyidik-nyidik ka manehna. Papakeanana teu umum jeung biasa ilaharna jalma. Minangka bajuna teh ukur ku kulit tatangkalan nu dibulat-belit ti samet dada nepi kana bujal. Kahandapna minangka calanana ukur ku daun tisu anu rubak ditalian kana cangkeng. Ari dina masing-masing sirahna marake iket anu dijieuna tina sabangsaning akar-akaran tatangkalan anu dijulat jalit nutupan sirahna. Pok anu saurang nu kawilang umurna geus tengah tubuh teh tumanya. Hei, saanjeun? Ari anjeun urang mana? Rek naon los-los asup ka dieu? Ceuk eta jalma nanya teh bari jeung culang cileung kagigir ka ditu ka dieu. Laju ngomong deui teu neungguan jawaban ti Rakaseta. Hayu ngilu buru geuwat. Bisi kabur ka nyahoan ieu. Pokna bari ngarawel kana leungeun si Gobang. Saacan sadar kana naon-naon Rakaseta alias si Gobang teu nolak manehna milu we nuturkeun ka 2 jalma eta. Leumpang mapai-mapai jalan satapak anu brasna ke hiji tempat. Reg lalaki tengah tubuh teh ngarandeg di hareupeun hiji tangkal kai anu kacida gedena. Atuh gedena teh meh duaeun awak muning we. Hayu geuwat tuturkeun. Buka lawangna Juhro. Anu disebut si Juhro teh teu leleda deui. Terus manehna nyurungkeun eta tangkal kai. Bray si horeng si mana horeng. Eta tangkal anu ngajurung kining teh mangrupakeun lawang pikeun asup ka jero. Di mana di jerona mah katempo aya liang anu ngabulungbung asup ka jero taneuh. Saenggeus sarerea arasup terus si Juhro nyurungkeun di lawangna tadi. Reupoeh kaayaan teh jadi poek mongkreng teu kadeuleut curug-curug acan. Tapi teu kungsila bray weh di jero guha teh jadi caang. Nu tayalian obor-obor anu aya di sisi-sisina teh ngadak-ngadak harurung sorangan. Dulur Barani moal aya nu nyangka lamun dihandapeun kai teh aya liang atawa guha
anu tembus kana jero taneuh. Laju ieu Rakaseta teh tuluy ngilu kanuduaan lempang mulubus ka jero. Saenggeus sakumaha jauhna di jero teh aya sababaraha urang jalma anu papakeanana sarua jeung nuduaan tadi. Anu keur ngarariung malahan aya awewe lalaki kolot budak ge. Paromanana rata-rata kabehanana bangun anu keur ngemukasieun jeung kahariwang. Pok atuh nu tadi teh anu mawa Rakaseta teh ngomong deui. Cicing heula di dieu, kuring rek laporan heula ka Pupuhu Lemur. Leos we ngaleos. Tekung si Lila oge geus ngurunyung deui bari ngiringkeun saurang jalma anu papakeanana sarua jeung manehna. Dedegaranna jangkung gede, beungeutna bosongot, budi amprotan, dina palebah tarangna aya tangkorak uncal anu tinggal lorongkongna asa ningali dina film-film geuningan dulurnya gitu. Kurang leuwih jiga gitu. Barang ningali ka Rakaseta alias si Gobang, panona mureleng bangun anu nyidik-nyidik. Jiga anu ngarasa aneh ku papakeanana Rakaseta henteu sarua jeung manehna katut sakabeh rahayatna. Saha si laing teh buncuh? Aya kaperluan naon jor-jor ka dieu? Pokna bari teu lesot mencrong kana beungeut Rakaseta. Nya teuing atuh, da kuring mah teu niat hayang asup ka dieu. Apananan sidik ka diso teh dibawa ku si Amang ieu yeuh. Tembal Rakaseta bari nunjuk ka lalaki tengah tuwuh nu mawa manehna ka dinya. Maksud aing teh ka lemur aing anu tadi samemeh sia dibawa ka dieu ku Mang Mudasir ieu teh. Oh, nyata kuring agak teu inget ujug-ujug asup ka lemur eta weh. Memangna lemur naon tadi teh? Terus keur naraon caricing di jero taneuh ieu? Ngadon ngaraliang jigah kasir wae. Apanan di ditu baroga imah lin? Ceuk Rakaseta kalaka Malik nanya ka eta jalma. Ari sia kunaon naon beuncuh? Apanan aing nu tumanya ka sia? Da kalakah pipilueun nanya. Jawab heula pananya aing. Cenah rada melotot nyaritana teh. Pananya nu mana? Pan tadi ge geus dibejakeun. Kuring oge teh nyaho nah ujug-ujug asup ka lembur ieu kitu. Sok ayeuna jawab pananya ti kuring tadi. Ceuk Rakaseta teu neung naker, teu ngarasa sieun atawa gimir, saeutik oge ku eta jalma teh. Bebenyit aneh. Papakean teu matut, teu guyub jeung batur. Tapi teu naon. Ku aing ayeuna rek dicaritakeun ka sia. Naon sababna pangna aing jeung sakabeh rahayat aing jarijing di ieu liang. Kurang leuwih geus aya sababaraha bulan ka tukang. Kalemur aing nu katelah lemur hor manihor. Aya hiji buta anu ngagalaksak ngakanan ingon-ingon rahayat aing. Beak kabeh ingon-ingon. Kadiegeunana ngahakanan sakabeh rahayat aing. Ti mimiti budak kolot awewe lalaki kabeh dihakanan eueuh anu dilarung. Anu madag ayeuna aing jeung rahayat aing nu nyesa keneh ngajarendog dina jero liang ieu oge. Kitu tah lalakonna mah beuncuh. Tadi nama loba rahayat aing teh euy. Tapi ayeuna mah katenjong meureun ku sia oge. Tinggal sababaraha sikit duyuh. Ceuk eta Pupuhu Lemur ngadadarkeun kajadian anu dangat harita keur tumiba ka rahayatna. Oh, gitunya. Nah atuh diarantepkeun wae. Kalakah nyarumput di dieu. Awan we atuh. Piraku sugan aya dirempug mah ku salarea eta buta teh henteu paeh. Ngeuneunaheun teuing make jeung ngahakanan jalma. Aloba keneh tuh hakanan salian ngahakanan ti jelema keneh ge. Kaya ning seblak, tahu bulat, bala-bala, gehu. Ger yang hakanan jelema deui pan lieur atuh. Ceuk Rakaseta ngadon seuri. Saha eta ngaranna bebengok buta hejo teh?
anu tukang hakanan jelema teh, Abah? Tanya si Gobang, nyebutna Abah ka eta jelema teh. Ngaranna teh nyatana Kala Ireng. Da henteu hejo rupana oge tapi hideung cakedrek matak ngaranna oge Kala Ireng. Sakalian bisi hayang nyaho. Ngaran aing teh nu katelah Aka Pondoh. Minangka ieu pupuh lembur hor manihor. Ari sia saha bunjeuh jeung anu ti mana make jeung los-los ka dieu cenah. Ceuk eta anu ngakuna Aka Pondoh malik tumanya ka Raka Seta. Ari ngaran kuring mah loba atuh Abah. Bade anu tenar, bade anu biasa, bade anu kumaha. Nah loba ngaran silaing teh. Nya, lamun nu tenar anu kamana-mana nepangkeun ya. Raja dangdut Roma Iraha. Cuk Raka Seta teh leumeum ngabodor dulur. Roma Iraha. Ari nu biasa mah kuring teh Raka Seta. Ari nu lainna deui. Tah, ceuk batur mah anu ayeuna keur leuwih tenar teh ngaran kuring teh si Gobang. Uluh. Eta we nu pertengahan we ngaran si lain teh Raka Seta nya. Tah eta Raka Seta. Asal lemur kuring mah ti lemur ranca panjang bah. Ranca panjang. Asa kakarangan denge aing mah. Nya atuh da beda alam Abah. Abah mah ieu teh aya di alam jin. Kuring mah di alam manusia. Jadi aing teh lain golongan bangsa gaula atuh meureunnya. Nya lain atuh Abah teh. Uish. Mun kitu mah anjeun teh lain jalma biasa we. Tapi nu hungku ilmu sakti mandraguna. Paingan papakean anjeun beda jeung pakaian-pakaian nu aya di dieu ayeuna ieu. Ngarti ayeuna mah. Ngarti. Jika kejadian keur baheula aya saurang manusia anu papakeanna sarua jeung anjeun. Basa harita ditanya teh ku dewek ngaran lemburna teh Majalaya. Rada aneh ngaran lembur teh. Kitunya. Jadi baheula ge kungsi aya nu ka dieu. Bener pisan. Aduh, Majalaya mah atuh masih keneh wewengkon lembur kuring oge atuh Abah. Kitunya. Nyalahkeun bae lah moal dipikiran ting ku kuring perkara eta mah. Ayeuna mah kuring jadi ngarasa penasaran anu tadi cek Abah teh ya. Ku buta anu tukang ngahakanan jelema teh atawa rahayat Abah. Jadi hayang panggih jika kumaha cek Abah tadi cenahnya hideung. Ai sakanyaho kuring mah buta mah di mana-mana ge hejo. Cek Raka Seta ngedalkeun kapanasaranana. Ulah sok nyiar-nyiar picilakaeun atuh bunjeuh. Boro-boro sia nu pangawakan sagede cicir gitu. Dalah aing oge teu wani ari kudu adu hareupan jeung si Kala Ireng mah. Cicing we di dieu heula keur sawatara waktu mah. Engke lamun geus liwat tina waktu datangna eta buta cug wae rek init ka alam sia oge. Aka Pondoh ngarasa salempang ari kudu nitah manggihan buta ka si Gobang. Tenanaon atuh bah. Keun lah dah hayang nyaho da moal samata-mata kuring aya kawani lamun teu dibarengan ku kayakinan kana diri yen Gusti Allah teh anu ngadamel sakabeh makhluk. Eueuh anu kawasa, eueuh anu jago di alam mana-mana ge lintang ti hiji. La haula wala quwata illa billah. Saha eta teh? Allah teh dewa. Lain dewa pangeran urang teh. Kakarangan denge aing mah. Nyakeun bae eta perkara eta mah da kumaha nu dikersakakeun ku mantena. Ngan anu sainget kuring aya katarangan kieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teh pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia teh supaya ibadah ka kami kitu tah. Atuh kera eta buta teh pasti awal akhir bakal nyahueun oge ya kana tempat panyumputan abah di dieu yeuh. Ari hadena matak mending anterkeun we kuring kaluar deui keun alajoan kuring hayang nyaho orang lawan eta buta teh. Ceuk Raka Seta pinuh ku wawanen. Sakedapan mah Akaponoh jeung anu sajeuna ngadon silih reret jeung papada baturna pangpang nama eta Akaponoh sigah anu menta saran kumaha hadena. Ari bamigir kula mah mending satujuan we uyut saha anu nyaho ku datangna ieu budak ti alam manusia teh ngarupakeun hiji pitulung ti Hyang Dewata pikeun ngajait katunggaran urang. Ceuk eta Mang Mudasir mere saran ka Akaponoh sawatara eta anu lain nama taya nu wani nyarita ukur rutret we ngabagi reret kanu keur garuneman. Atuh ari kitu onaman ngan lamun ayana naon nu tumibak ka diri anjeun ulah nyalahkeun deweknya sabab dewek mah henteu nita. Nya moal atuh bah eta mah geus resiko kuring. Hayu atuh anteur kaluar kuring yeuh. Ceuk Raka Seta anu akhirna mah dulur barani Raka Seta jeung Mang Mudasir katut si Juhro kaluar deui teh eta guha. Kocapkeun geus araya di luar harita teh. Atuh harita teh dulu barani kaayaan anger henteu panas henteu poek. Estuning sigah nu taya panon poe tapi lumayan caang mah brak kaayaan lembur teh. Sok we dagoan di dieu weunjeuh. Tungguan we. Pasti bakal datang eta si buta teh. Atuh Amang jeung si Juhro medek nyubut tuh di ditu tuh di dhuwur tangkal. Ngomong gitu nate baru langsung terekel kacat duanana langsung pating terekel naik kana tangkal anu gede sagede beuteung muning. Meuni jiga anu geus biasa deui we tuak taek teh da eta we dua urang jalma teh sakiceup oge maranena geus aya di luhureun tangkal kai anu sakitu gedena bari jeung nyengceling teu sieunneun labuh sigahna teh. Jadi penasaran hayang nyaho jiga kumaha eta rupaana eta bebengok buta euy anu sok ngahakanan jelema. Tapi dari bangsa maranehna keneh di dagoan ku aing mas ya. Ceuk Raka Seta ngagerendeng sorangan bari ngajega panona ararat-reret kasabudeureun eta tempat. Tapi hampir aya kana sajamna anu di dagoan teh eueuh tanda-tanda datang. Nepikeun ka cangkeuleun atuh ieu Raka Seta teh. Alah ka mana geuningan acan datang wae eta bebengok buta orang teh euy. Cangkeul nungguanana teh lah jabal hafal ieu. Rek ditempo we ka jero lembur deui bari sakalian hayang nyaho kaayaan di lembur ieu teh. Nu katelah lembur hor mani hor cenah euy. Asa teu kaharti kupikir. Tadi cenah ceuk si Sarbah anu dina tarangna aya hulu uncalan cenah di lembur ieu teh aya ingon-ingon cenah hayam kabeh ngan behaku buta. Sugan we atuh aya anak entog wah rek dipencit. Cenah gitu dulu barani bari kojengkang manehna teh ngojengkang asup ka jero lembur. Puguh rada aneh kaayaan di jero lembur teh. Teu ilahar jeung lembur-lembur anu biasa aya di alam manusia. Dulur barani anu disebutkeun ieu mah teh geuningan ari ti kadeuketan mah ukur tatangkalan anu dikurilingan ku sareseg awi di sakurilingna minangka pantona katempo dipiningan ku kulit-kulit tatangkalan anu rarubak meunang ngagaringkeun. Atuh di satukangeun eta imah-imah rata-rata aya wangunan anu sarua ukur tatangkalan we anu dikubeng ku kulit-kulit tangkal anu gararing.
Di jerona kadenge aya sora-sora anu arane. Atuh tangtungna ge panasaran si Gobang teh. Laju ngadeukeutan ka eta wangunan atuh barang geus deukeut katempo di jero teh aya sababaraha makhluk anu aneh pikeun manehna mah. Rek teu ngarasa aneh kumaha. Di jero hiji wangunan tatangkalan tehan tadi aya sato anu huluna jigah muning tapi tandukna ranggaek jiga uncal. Ari awakna leutik sarua jeung domba. Aya oge anu huluna siga hayam tapi awakna siga eme. Jaba gede deui ngajurung kuning leuwih ti sagede muning. Jeung rea-rea di sasatoan-sasatoan anu wujudna beda jeung kaayaan di alam urang. Bener-bener aneh ieu mah euy. Dongeng tehnya abong dongengnya. Alah sasatoan oge meuni teu ilahar jeung aya di lembur kuring ieu teh. Abong di nagara hormani horatunya. Tapi mangsa bodoh teuing katang. Kamatak-matak lieur kana huluna oge di pikiran oge lah. Sabot keur ngagareneng gitu, seot-seot. Karasa ti luhureunana aya angin anu nyabet kana sirahna. Atuh raka seta teh rikat ngadongkokeun awakna ka handap barang direret tanggah ka luhur katempo aya makhluk jiga heulang tapi awakna panjang jiga oray. Coba gedena meuni hampir sagede tatangkalapa we. Intina mah aya oray jang-jangan. Makhluk nahaon sameureun ieu teh? Beuki reuaseun deui bae we raka seta teh. Makhluk naon ieu euy? Ari awak jeung huluna jiga oray tapi aya jang-jangan. Beu nyan sagala aneh di lembur ieu mah euy. Ceuk raka seta ngomong sorangan. Bari panonna teu lesot merhatikeun ka eta makhluk anu kakalayangan di luhureunana. Teu kungsi lila seot di eta makhluk teh nyirorot muru ka manehna. Kalawan gerakan anu cepet raka seta gentak mapag eta makhluk ku peureupna seot hiuk jebrot kuprak. Eta makhluk teh disada bareng jeung jirimna ngaguprak ka handap kagancangan ku raka seta teh disampeurkeun ka eta makhluk. Barang geus deukeut nepi ka mundur atuh bakat ku reuwas raka seta teh sabab eta makhluk teh pohara pikasieunana. Huluna gede sagede boboko sihungan rangeteng matana hurung bolotot jiga ruhak durukan. Letana lel-lelan jiga oray dina huluna aya tandukan. Satona naon ieu nya beuh. Jiga heulang tapi huluna jiga hulu setan. Mata soak deuna nya lagi euy. Ceuk raga seta bari najongan eta makhluk atawa sato teh ku sukuna. Tapi barang keur kitu kadenge ti tukangeunna aya nu nyarita. Jejer kurang ajar. Di mana asa sia doraka sia geus mateni Dewa Galudra eta teh. Atuh puguh we raka seta teh reuwas. Laju ngareret kadatangna eta sora breh katempo ku manehna aya saurang jalma anu papakeanana sarua jeung jalma-jalma anu tadi. Ngan ieu mah beungeutna teh angker pikasieun atuh. Matana bolotot hurung sagede wala dolin we ceuk anu bohong mah molotot sagede jengkol. Dedeganana jangkung ngajurung kining badag kacida leuwih ti ukuran jalma biasa. Awakna dibuligir beuteungna bucitreuk jika beuteung munding. Estu rupana teh pikasieun pisan. Saha ari Abah? Nah geuningan Abah mawanian cicing keneh di dieu. Teu miluan nyumput jeung batur-batur Abah anu lainna kana gua. Ceuk raka seta parona mencrong ka eta jalma. Ngomong naon sia teh sisir? Abah, naon Abah hah? Ngaranna aing mah Empu Roges deuleu anu ngawasa ieu tempat. Oh, Empu Rogesnya. Keur naon atuh ngadon kekelentengan sorangan kumaha engke mun kapanggih ku si buta anu sok ngahakanan jelema teh. Alah, teu sieun aing mah jijir rek dihakan ku aing
anu ngaranna si Kala Ireng deh mun panggih mah ngahaja aing keur neangan eta buta ireng. Ari silaing saha jeung urang mana jijir papakean saja tegalib jeung urang dieu deuleu. Pokna puguh manehna papakean anu teu maratut mah. Nyaha dewe atuh hari kitu mah. Atuh ngeunaan saha jeung ti mana asalna kuring teu perlu nyaho panjang ngajelaskeun. Aduh ngadongeng teh ripuh didongengkeun bakal panjang pisan. Ceuk raka seta tandes. Sangang sia jijir. Sia nu bangheulana diagan ku aing deuleu. Heat. Dulur barani. Harita teu loba tatanya dengan sebut wae yeuh. Leungeun eta jaman nu ngakukeun ngaran Empu Roges teh geus ngabelas surek ngajebrod kana beungeut raka seta. Aet gede ambak si Abah goreng patut teh euy. Cek raka seta. Eueuh waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.